wa ainahu sareng ari dua panon jalma ma'al hayai eta tetep sartana isin wal bukai jeung nangis. Ruwiya diriwayatkeun naon annahu sayatosna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tangandika Nabi lau anna bukaa Dawuda lamun sanyana ari tangisanana Nabi Dawud alaihi salam wa bukaa ahlil ardi jeung ceurikna ahli bumi yo dilu eta ngabandingan ieu buka Adam karena nangisna Nabi Adam alaihissalam. Ma'ada mangka henteu ngabandingan lahu kana buka Adam. Rawa ngariwayatkeun hukana hadis saha Ibnu Asakir. Wa iradatuhu jeung ari ngamaksudna jalma ayil arifi tegasna jalma anu ma'rifat ma'at tarki eta tetep sartana ninggalkeun waridho jeung ridho ay ma'at tarki iradati nafsihi tegasna sarta tinggalna ngamaksudna dirina ieu jalma wa ma'aridho jeung sartana ridho li iradatihi kana kersana Allah li nafsil arifi kana diri jalma anu ma'rifat. Fal arifu mangka ari jalma anu ma'rifat muradun eta nu dimaksud la muridun lain anu ngamaksud yani ngamaksud Sayyidina Utsman bin Affan bizalika ku eta cariosan tarkad dunya kana ninggalkeun dunya wa talaba jeung nyuprih jalma ridho maulahu kana ridho pangeranana ieu jalma. Wal maqalatul khamisatu sareng ari maqalah nu kalimat maqalah terakhir dina bab 8 an Adi radhiyallahu anhu
katampi ti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Dawuhan Sayyidina Ali, la khaira fi sholatin la khusyu'a fiha. La khaira eta teu aya kasaean fi sholatin dina sholat. La khusyu'a nu teu aya khusyuk eta tetep piha dina sholat. Kasauran Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu kahiji, moal mendak kasayan dina sholat lamun dina sholatna teu aya khusyuk. La khairu fi sholatin la khusyu'a fiha. Naon margina pal khusyu'u mangka ari khusyuk fi juz'in dina hiji juz dina sholati dina sholat wajibun etan wajib laisa bisyartin laisa anu lain ieu khusyuk bisyartin eta jadi syarat sholat kama sapertos perkara kola anu ngucap kana ieu masa saikhuna guru urang sadaya Ahmad Nahrawi, tegasna Syekh Ahmad Nahrawi. Auha maparin wahyu saha Allahu Gusti Allah ila ba'di anbiya'ihi kasapali nabina Allah. Abdi wahai hamba kaula saura Allah, hab kudu mere anjeun li ka kaula min ainika tina panon anjeun ad-dumu'a kana pirang-pirang cai panon wa min qalbika jeung tina manah anjeun al khusyu'a kana rasa khusyuk sumad'u tuluy ngadua anjeun fa inni mangkasanya nakaula saura Allah astajibu eta rek ngaijabah kaula laka ka anjeun wa ana jeung ari kaula eta al-qaribu anu deukeut al-mujibu tur anu ngaijabah. Allah ngawahyuan kasapalih para nabina hiji nu diwahyukeun ku Allah teh habli min ainika dumu'a tina dua panon Allah nyuhunkeun kana cai soca tegesna cai soca nu kaluar ti hambana anu nuju ngalaksanakeun tobat. Nu kadua nu disuhunkeun teh tina manah urang wa min qalbikal khusyu'a dituntut khusyuk ngalangkungan manah
Nukatilu janji Allah, summa da'u fa inni astajibu laka wa anal qaribul mujib. Baik anjeun ngadua, astajibu yakin kaula rek ngaijabah kana doa anjeun. Sabab kaula saur Allah qaribul mujibu, nu deukeut tur anu bakal ngaijabah. Nu kadua widi kana cariosan Sayyidina Ali. Nu kahiji bieu salat teu aya kasaean upami dina salatna teu aya khusyuk. Nu kadua wala khairu jeung teu aya kaalusan eta tetep pisaumin dina puasa lam tinaa anun teu aya nyegah bihi dina eta saum anil lagwi tina cariosan nu teu aya paidahna. Ail kalami tegesna tina cariosan alladzi anu la faidata anu teu aya faidahna eta tetep fihi dina eta kalam. Nu kadua di mana ngalaksanakeun saum teu acan direken sae eta saum saupami nuju nalika ngalaksanakeun saumna teu tiasa ngantunkeun cariosan anu teu aya faidahna. Wala khairu fi saumin lam tinaa fihi anil lagwi. Eueuh kaalusan dina puasa lamun teu bisa nyegah tina obrolan nu teu aya faidahna. Nu katilu wala khairu fi qiraatin. Wala khairu jeung teu aya kasaean eta tetep fi qiraatin dina awasan Al-Qur'an lil Qur'ani kana maca Al-Qur'an la tadabburo anu teu aya mikir eta tetep fiha dina eta qiraah aela nadro tegesnan teu aya mikir eta tetep pi ahkamiha dina pirang-pirang hukumna eta qiraah. Nu katilu awasan ayat Al-Qur'an teu acan direken sae la tadabbura fiha upami teu aya ngemut dina nuju maos Al-Qur'an. Paingan anu pangheulana diwasiatkeun dina ajaran tajwid wal akhdu bit tajwidi hatmun lajimun malam yujawib asimun. Ngaos tajwid eta wajib hukumna jalma ngaji tajwid doraka. Tina eta we heula awasana dai tadabburil makna mah urang mah tebih keneh kaacan uninga keseluruhanana minimal atuh tadabbur ilmu tajwidna kitu. Naon anu diajarkeun diterapkeun dina aosan supaya aya faidah kasayan dina nujum nalika maos Al-Qur'an. Sabab ari maca Al-Qur'an masuk sanaos teterang maknana yakin eta bakal aya faidah keur anu maosna. Komo ari jalma anu maos kana Al-Qur'an bari uninga kana eusina eta mah dobel faidahna. Nu teterang kana eusina wae dipasihan kasayan ku Allah, komo nu uninga.
Sehingga jalmi nu maos sahuruf kana ayat Al-Qur'an setiap hurufna Allah maparin 10 rahmat keur jalmi nu maos. Nu kaopat wala khaira fi ilmin la wara'a fihi. Wala khaira jeung teu aya kaalusan eta tetep fi ilmin dina ilmu. La wara'a anu henteu aya apik. Anis syubuhati tina pirang-pirang subhat nu can jelas halal haramna. Wal muharramati jeung pirang-pirang nu diharamkeun. Fihi dina eta ilmu. Ay ma'al ilmi tegasna saratana ilmu. Qala ngadawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, manitta qasubuhati faqadis tabara alidinihi wa irdihi. Man ari saha jalma ittaqa eta nu ngariksa ieu man asyubuhati kana pirang-pirang anu subhat faqadis tabara mangka nyupri lulubaran ieu man lidinihi karna agama man wa irdihi jeung kawirangna ieu man wa man jeung ari sajalma waqa'a eta nu tumiba ieu man bisyubuhati dina pirang-pirang subhat waqa'a tah tumiba ieu man fil harami dina haram. Nu kaopat wala khaira fi ilmin la wara'a fihi. Teu aya kasaean dina ilmu upami la wara'a fihi teu disarengan ku sifat apik. Ari ngajina mah tiap waktos pangartos teras-teras nambihan ngan amalna teu nambihan sami sareng lawaroat teu aya kaapikan. Timbulna waro teh sabab loba pangartos bari ngeureuyeuh diamalkeun. Timbul we sifat waro afik teu wantun kana barang subhat komo nu haram. Sabab ancaman keur jalma nu gaduh ilmu tapi henteu ngeureuyeuh nambihan amal lam yajdad minallahi illa bu'dan. Moal nambahan deukeut jeung Allah justru ila bu'dan. Ilmu mah nambahan tapi jeung Allah leuwih jauh. Naon sababna la wara'a. La khaira fi ilmin la wara'a fihi. Nu paling paur ngabiasakeun barang subhat urang bisi tumiba kana barang haram. Nu kalima wala khaira jeung teu aya kasayan eta tetep pimalin dina harta banda la sakhawata anu teu gaduh sifat berehan fihi dina eta malun. Waruya sareng diriwayatkeun naon anaus sayaktosna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tangandika Nabi ma fataha teu pati-pati mukakeun saha rajulun hiji pamegat babaatiyatin kana hiji lawang paparin bisodakotin kalawan sodakoh au silatin atawa silaturahmi nepungkeun baraya
illa zada kecuali nambihan hu ka ieu rajul saha Allahu Gusti Allah biha kalawan ieu atiyah kasorotan kana seueur. Wa ma patah jeung teu pati-pati mukakeun saha rajulun hiji lalaki baba mas'alatin kana hiji pintu masalah yuridu nu ngamaksud rajul biha ku ieu masalah kasrotan kana seueur illa zada kecuali nambihan hu ka ieu rajul saha Allah Gusti Allah biha kalawan ieu masalah qillatan kana saalit. Rawa ngariwayatkeun ukana hadis Al Baihaqi nu kalima ngagaduhan milik rizki anu seueur harta banda tapi nu seueur eta henteu janten kasaean naon margina la sakhwata fihi teu disarengan ku sifat berehan seueur mibogana teh sehingga ku seueurna henteu janten kasaean sabab teu aya sakhwah teu aya sifat berehan. Lamun jalma dawuh Rasul ma fatah rajulun baba atiyatin bisodaqatin aw silatin di mana aya hiji jalma mukakeun kana lawang paparin tegasna daek gawe sodaqah bisodaqatin aw silatin ngalangkungan sodaqah ngalangkungan silaturahmi janji Rasul illa zadahullahu biha kasrotan ku sodaqahna ku silaturahmina eta teh ngundang tambih-tambihna kasayan pikeun eta jalma. Ayeuna mah henteu gaduh ari hareta keur dipasihkeun mah ngan urang teh boga otak sok mikir di mana batur boga masalah rajin sok nanyakeun ka urang teh mere solusi mere pendapat kumaha eta jalma nu saperti kitu wa ma fataha rajulun baba mas'alatin yuridu biha kasratan ila zadahullahu biha qillatan rajin ngabantosan batur sok sanaos sanes ku harta banda sehingga masalah nu tiba kana diri moal direken ageung da sok ngabantosan batur gitu. Sok masihan solusi masihan pendapat ka batur sehingga masalah anu ceuk batur mah gede tiba ka urang padahal ku urang karasana sama masalah leutik dimaksud leutik teh babari mecahkeunana babari neangan jalan kaluarna sabab urangna sok rajin ngabantuan batur. Nu kagenep wala khaira fi ikhwatin la hifdha fiha la khaira jeung teu aya kalusan eta tetep fi ikhwatin dina pirang-pirang dulur la khibdo nu teu aya pangriksa biha dina eta ikhwah ruwiya diriwayatkeun anin nabiyyi kakampi ki Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam naon anau sayaktosna nabi qala eta ngadawuh nabi
Alaikum bi ikhwanis sofa fa innahum zinatun firrokho wa ismatun fil bala. Alaikum misti karanjen kabeh bi ikhwanis sofa kana ngarejengan dulur anu bersih manahna. Fa innahum sanyana ieu ikhwan zinatun eta papaes firrokhoi dina waktu senang wa ismatun jeung jadi pangriksa bil balai dina waktos kenging balai. Warawa jeung ngariwayatkeun saha Abu Zubair Syekh Abu Zubair an Sahal bin Sa'ad katam piti Sahal bin Sa'ad anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sayaktosna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadawu Nabi almar'u kasirun bi akhihi almar'u ari jalma kasirun eta jadi seueur bi akhihi ku sabab dulurna ieu mar'un. Wala khaira jeung teu aya kalusan eta tetep pisuh batiman dina ngarejenganana jalma layaro anu teu ningali ieu man laka ka anjeun minal haqi tina hak mislama kana pantarna perkara taro anu ningali anjeun lahu pikeun eta eman. Nu kagenep la khaira fi ikhwatin la hifdha fiha teu aya kasayan dina duduluran upami teu aya silih riksa lahib dopiha teu aya pangriksa dina duduluranana. Waqad akho kapungkur teh Nabi ngahijikeun kana naon Nabi kapungkur mampu nyatukeun baina ashabihi di antara para sahabat Nabi. Ku Nabi tiasa dihijikeun sehingga ku akibat ngahijina para sahabat ku Nabi dihijikeun hiji fi tawaddihim dua watarohumihim tilu watawasulihim hiji dina tawaddihim silih pika cintana timbul di dirina para sahabat jadi antar para sahabat teh silih pika cinta watarohumihim kadua silih pika deudeuh silih pika nyaah nu katilu watawasulihim silih nyambungkeun babarayaan. Itu Nabi dugi ka bisa membersatukan sapertos kitu di antara para sahabatna sehingga balukar tina silih pika cinta silih pika deudeuh jeung silih sambungkeun kal jasadil wahid sahabat nu seueur lamun etangan tiasa ngahiji dihijikeun ku Rasul ibarohna atanapi perumpamaanana sapertoskeun jasad nu sahiji. Kumaha jasad nu sahiji idastaka di mana gering hiji anggahota kabeh ngasaan kana nyeri. Jika urang bisul dina pingping anu humarurungna sungut urang nu panas tirisna saawak-awak.
Taya keur ngobrolkeun ikhwah duduluran ya. Dugi ka sapertos kitu para sahabat kapungkur ku akibat didikan Rasulullah. Disatukeun jasadna, disatukeun manahna, seiya, sekata, sapanujuan, sacita-cita, sehingga silih cinta, silih deudeuh jeung silih sambungkeun babarayaan antara para sahabat Rasul. Di mana aya nu kaprihatinan hiji sadayana ngiring prihatin, aya nu udzur teu ngantos waktos nu lami teras dilongo, aya nu kapapatenan teras dibantosan, kal jasadil wahid. Samulihna di mana kenging kabunga ngaraoskeun bunga sadayana. Teu benten sapertos urang di mana kenging kabunga mana bunga lisan ngucapkeun alhamdulillah, barang gawe jeung ibadah oge jadi sumanget da urangna manggih kabunga. Padahal nu manggih kabungahna mah hate hiji, tapi mawa kana semangat gawe, mawa kana semangat ibadah, mawa kana semangat belajar. La khairu fi ikhwah la hifdha fiha. Eta duduluran moal direken sae saupami teu aya silih riksa di antara ikhwahna. Lamun dibandingkeun maka pungkur bilangan sahabat teu seueur lamun dibandingkeun jeung jalma nu can iman. Teu acan seueur bilangan sahabat teh. Tapi ku akibat bisa ngahiji, ku akibat bisa saperti jasad nu sahiji, sok sanajan bilangan para sahabat can patos seueur dina waktos sarita, tapi karajaan bisa ditaklukkeun, kemudian ayeuna kesejahteraan sahabat bisa dibuktikeun. Padahal teu loba bilangan sahabat teh. Ngan sok sanajan teu loba, kabeh ngahariji. Kabeh satujuan, kabeh sacita-cita. Sehingga saeutik oge bisa ngelehkeun nu loba gitu. Anu paling paur mah di mana urang cicing dina kasayan tapi urangna teu babarengan, mangka bakal kalindih kasayan urang ku kadzaliman anu kaurus, anu ka struktur. Kumaha maqalahna al haqqu bila nidom sayuglabul batil bin nidom. Kebenaran yang tidak terorganisir akan hanyut oleh kezaliman yang terorganisir. Urang teh geus nyampak alus, geus puguh alusna, nu ngawurukanana puguh, nu diajina puguh, ulah sampai ayeuna hanyut ku kadzaliman anu terstruktur. Dawuh Rasul anna alaikum bi ikhwani sofa fa innahum zinatun fir raha wa ismatun fil bala. Dawuh Rasul ya, saur mantena misti alaikum bi ikhwani sofa, misti kudu rerejengan urang teh duduluran bi ikhwani sofa ngagaduhan mana anu bersih, henteu silih neteuli, henteu silih unek-unek, henteu silih hasud, sofa bersih. Di mana urang geus duduluran bari dibarengan ku hate nu bersih, di mana meunang kabunga zinatun firrokhoi, dulur bakal jadi papaes keur urang. Di mana urang meunang balai wa ismatun fil balai, ari urang geus ngahariji mah di mana urang meunang balai dulur oge bakal jadi pangriksa ngabantu moal ayeuna
ngingkeun salamina aya dina bantosanana. Nu katujuh, wala khaira fi ikhwatin la hibda fiha. Sarua jeung nu bieu nya. Kadinya deui la khaira fi ni'matin, la khaira fi ni'matin la baqa'a fiha, wala khaira jeung teu aya kalusan eta tetep fi ni'matin dina nikmat, la baqa'a anu teu tetep fiha dina eta nikmat. Wa kana jeung buktos sahabaduhum sapalihna para ulama da'a eta ngadua ieu ba'dun bihada du'a kana ieu doa. Allahumma la taslub minni nikmatan an'amta biha alayya. Allahumma ya Allah la taslub mugi henteu nyabut Gusti minni ti abdi ni'matan kana nikmat an'amta nu parantos mapari nikmat Gusti biha kana ieu nikmat alayya ka abdi. Doa di mana orang kenging kabunga ieu teh judulna. Allahumma la taslub minni ni'matan an'amta biha alayya. Pondok. Allahumma la taslub minni ni'matan an'amta biha alayya. Mugi Gusti teu nyabut kana nikmat nu aya di diri abdi, nu mana parantos maparin Gusti kana eta nikmat kanggo abdi. Nu katujuh, la khayra fi ni'matin baqa'a fiha, la baqa'a fiha. Urang kenging kabunga, urang kenging nikmat teh hoyong tetep dina diri teh. Eta kabunga eta milik anu aya di urang bisa direken bener-bener alus keur urang teh. Lamun kabungahna tetep aya, artina bisa nyukuran kana pamasih ti Gusti Allah. Sabab jalma anu gawe syukuran sarua jeung keur nalian kana nikmat nu aya. Kitu kasauran Syekh Ibnu Athaillah. Samulihna di mana jalma teu syukuran berarti keur ngaleupaskeun nikmat nu aya. Ta supaya bako supaya tetap nikmatna nya teu aya deui walti urang nembongkeun syukuran ka Allah. Nah hari syukuran kanggo Allah kitu sanes. Tingali surah An-Naml ayat 40. Syukuran nu dilaksanakeun ku urang teh keur urang sorangan li nafsihi. Artina kieu urang syukuran kana nikmat ti Allah keur urang balikna tegasna moal Allah mah moal nambihan kamuliaanna ku pedah makhlukna kabeh syukuran moal. Samulihna saalam dunya kabeh kupur nikmat moal matak ngurangan kana kapangeranan Allah. Syukuran keur urang kufur kana nikmat oge balukar awonna keur urang lain keur sasaha. Naon sababna dina ujung ayatna Goniyung Karim, hiji Allah teh nu maha sugih, tegasna teu butuh kana syukuranna jalma ngan urang wajib syukuran
Syukuran nu dilaksanakeun ku urang lain keur Allah, keur urang sorangan. Keur nalian nikmat nu aya. Nu kadua, karimun, Allah teh nu maha bageuran. Lamun teh mah urang ditagih ku Allah. Syukuran, mana syukuran anjeun sabelah panon we. Ti mimiti inget nyuhun hulu nepi ka geus dewasa kieu. Geus nepi ka mana urang nyukuranan sabelah panon bisa ningali. Allah mah bageuran. Ieu tah waleh dipasihkeun we sehat ningali, sehat tiasa jalan, sehat tiasa aktivitas, padahal urang teh can bisa syukuran anu benerna mah. Tah ieu doana Allahumma la taslub minni ni'matan an'amta biha alayya. Nu kadalapan nu terakhir, wala khaira fi du'ain la ikhlasu fihi. Kalam sakedeung deui. Wala khaira jeung teu aya kalusan eta tetep fi du'ain dina doa. La ikhlaso nu teu aya ikhlas eta tetep fihi dina doa. Ruya diriwayatkeun naon annahu sayaqtasna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi inna hazihil quluba. Sanyana ieu pirang-pirang hate. Au'iyatun eta pirang-pirang wadah. Fa khairun mangka ari fa khairuha. Mangka ari pangalusna ieu kulub. Au aha atawa anu leuwih ngariksana ieu kulub. Fa idza sa'altum mangka di mana menta aranjeun kabeh Allah ka Gusti Allah. Pas'alu mangka kudu menta aranjeun kabeh ka Allah. Wa antum jeung ari aranjeun kabeh wasikuna eta pirang-pirang anu kumandel. Percaya kumandel bil ijabati kana ijabah doa. Fa innallaha mangka sanyana Allah la yastajibu eta moal ngaijabah Allah doa aman kana doana jalma da'a anu ngadua ieu man min dhahri qalbin tina tonggong manah gofilin anu poho. Rawa ngariwayatkeun hukana hadis At-Tabrani Imam Tabrani. Nu terakhir doa nu dilaksanakeun ku urang la khaira fi du'ain la ikhlasu fihi. Eta dina doa teh moal aya kasayan upami teu aya ikhlas dina nalika ngadoana. Kumaha ikhlas ngadoa teh? Urang menta duit karena teu boga duit, karena loba duit. Karena teu boga duit. Urang menta cager, menta jagjag, pedah keur gering, atawa urangna keur jagjag menta tuluy jagjag, pedah keur gering. Urang menta sehat teh pedah urangna keur gering. Nya teu salah kitu oge. Ngan supaya leuwih diluruskeun mah urang ngadoana lain menta rezeki nu gede da geus dibagi sewang-sewangan. Penta deui sajabi menta rezeki teh menta bisa ridho kana pamasih ti Allah. Rek saeutik rek gede. Urang teh ngadoa minta jodoh padahal geus ditangtukeun ku Allah. Jodoh pati bagja cilaka teh nalika 4 bulan dina kandungan. Ngan ku pedah urangna geus berat kahandap jadi tuluy dipepenta ka Allah. Henteu salah kitu oge.
Nu dimaksad la khairu fi du'ain la ikhlaso fi teh ari ngadua teh kapan piwarangan Allah. Ayatna mah tos pada maklum atuh. Ud'uni astajib lakum. Urang dipiwarang ngadua teh lain pedah keur teu boga duit. Urang ngadua teh lain pedah keur teu boga duit, lain pedah keur gering, lain pedah keur terpojok, lain pedah keur susah. Rek keur susah, rek keur bunga, rek keur boga duit, rek teu boga duit, rek geus aya jodoh atawa acan ngadoa masalamina dipiwarang ku Gusti. Ibadah ku ngadoana gitu. Urusan ke boga duit, urusan ke tepung jeung jodoh, da eta mah janji Allah. Janji Allah ngaijabah doa urang mah. Teu kudu lieur jeung teu kudu ayeuna mangmang, yakin bakal diijabah. Tugas urang mah ngadua. Jadi ibadah ku ngaduana. Bagian bab kasalapan. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima